Lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang hareupan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun Master Kuring Firman Alam di 11 MIPA 2. Di tahun ieu urang sadaya digemparkeun ku virus nu namina COVID-19. Sim kuring di dieu bade ngadugikeun langkah hirup nu tiasa dikerjakeun di imah yang hareupan COVID-19. Mangga regepkeun. Nu kahiji niat, kusabab sagala oge kudu diawalan ku niat. Nu kadua ibadah, percuma hirup sehat oge lamun tara ibadah mah. Mending kainfeksian COVID-19 daripada ngaheurinan dunia. Cicing di imah salagi daya nu penting pisan cicing di imah jeung omat cicing di imah sorangan ulah di imah tetangga bisi jadi fitnah. Lobakeun nginum cai herang supaya dijauhkeun tina panyakit dehidrasi. Biasakeun ngawasuh panangan sacara teratur ngangge sabun oge cai nu ngalir atanapi tiasa ngangge cairan hand sanitizer supaya dijauhkeun tina bakteri, kuman, oge virus anu marajalela. Usahakeun moyan ditabuh 7 dugi tabuh 10 enjing-enjing supados awak urang tiasa nyerep vitamin E nu aya dina sinar matahari. Cukup bae moyana di hareupeun imah ulah dina luhureun genteng bisi ti kosewad. Biasakeun sasarap enggak isuk. Tamahnya bisa sasarap ku roti, sereal, gandum, oge spaghetti. Olahraga teratur unggal poe supaya sehat, kuat. Are atawa istirahat anu cukup jeung inget langkah hirup anu katilu bisi jadi fitnah. Jaga kebersihan imah oge lingkungan di sabudeuran imah supaya tetep bersih. Make masker lamun kaluar ti imah supaya bisa ngajaga diri urang tina paparan virus. Omat ulah poho lamun keur di masker. Usahakeun loba ngadar sayur-sayuran jeung buah-buahan lokal seperti nu aya dina kebon tetangga. Jauhan tempat anu sipatna rea ku jelema karena bisi hareudang. Terakhir, usahakeun lamun batuk bersin tutupan.